tong keheul ka tukang maksiat. Lamun urang keheul ka tukang maksiat urang teu leuwih goreng alah batan manehna. Ok catet tah. Si horeng urang leuwih garelo tinimbang nu garelonya. Lamun urang keheul ka tukang usop. Kitu we kuncina mah. Mangani eta teh urang lain batur sok kitu teh. Nabi Isa alaihi salam nuju angkat-angkatan di gendeng ku hiji bodyguard Hawariyun. Tengah jalan aya nu keur ngabadega nangtung lalaki gagah awakna seterek. Eta bodyguardna nu disebut Hawari ningali, ya Nabi Allah, itu jama tong ditanya ulah dilieu sabab eta jama teh jama tukang doraka. Cek bodyguardna teh kitu tisaprak si eta ngomong kitu pan Nabi Isa maka mana-mana ditiungan ku meganya teu mekel tiung payung kawas urang ku mega ditiungan diiuhan. Eta lalaki nu tas ngomong kitu pedah nempo lalaki tukang doraka rek ngadegetan Nabiullah, mega nu tadi nangiuhan manehanana pindah ka eta lalaki nu direken doraka.